isukan lomba Agustusan di aing di kilo lomba naonnya. Wih, ada siap kunaon nggak dapat buat perubu kadang enak. Terparugu mah. Ada siap nggak dapat hayang naon tuh, hayang motor teh hayang naon. Lain hayang motor mah. Hayang naon tah? Kula isukan yang ilu lomba di MRT. Gua bingung yang lomba naon pantes yang kula. Teh bajar teh hayang motor, toir. Emang mun hayang motor bakal dibalikin. Balikan sih, cuman plastiknya doang yang helmnya. Ja kula naon maka plastikna bae jeung helmna. Barang disangseurikeun ku budak mah, bae jelema edan anyar bae. Oh sih anak ilu lomba di RT, emang ya cara naon? Wah, anu kieu ya. Nyahona cabe, bawang, jengkol naik bae. Emang eta mah moal poe geus nyaho, naik bae emang aya lomba naon gitu di RT. Lomba aja, lain lomba hiji bae aja segala, lomba akan kerupuk, lomba main pareca, lomba tarik kolor. Aya tarik kolor segala, penjara aing mah nu pantes yang akan kerupuk toir, sampai terebeak dibantuin bibir doel. Ji mak, lomba ganteng kieu disebut doer karena sorangan ge, kos kitu jasa. Lah ku anu kilu lomba akan kerupuk bae lah. Ya ke mana sih toir? Nek daftar ke MRT. Di dalam kos itu ba. Lah anak kau untuk masak bae lah. Aing mah jarengkel ya kasih tohir. Pencena ge moal bebenean deui geus janji ka aing, malah bebenean jeung batur. Pak. Wes mana? Sesorangan mah di gardu kasambat setan hijau sia. Lah sia ngaganggu aing bae keur ngeunang-ngeunang ngalamun. Sia mah ngalamun deungeunaan. Babadog deungeunaan mah. Seubeuh kabeteung. Sia ieu pikiranna babadog bae. Harusnya mikiran naon tuh, mikiran si doer bae. Jeung naon mikirannya na, nya tukang ingkar janji. Emang sia geusang gitu jeung si doer? Geusan lah nya nama jelema teu jelas. Sia mah di pikiran sapira jelema teu komplit. Heueuh jeung nya motor. Geus we mikiran si doer. Sia teu kilu lomba teu di MRT. Emang aya lomba naon gitu? Lomba naon bae teh mah lomba karupuk, lomba balap karung, jeung paling aneh mah lomba tarik kolor. Masa ya lomba tarik kolor? Kolor saya emang ditarik, kolor RT. Sia ieu bisa bae pemajikan mamarahan sia. Geus ayo daftar, engke mah ketinggalin sia. Sih kalau bae. Jaga rupuh amat. Sebenarnya minta maaf tuh cuma kemarin salah paham. Sih ulah ya salah pahaman segala. Urang jeung Tohir lain nanaon cuma baturan doang. Geus lah jauh urang lagi ngeusan ieu jeung nyana. Emang aya masalah naon nih, Bre? Itu ya salah paham deh sebenarnya. Assalamualaikum. Kamederan jasa ikat kara rumpul. Pas aya si Dina jeung si Asmuna. Jelasin tadina bisa nang si Asmuna salah paham doang. Geus lah dijelaskeun pikiran emang geus bulet. Kumaha ieu Tohir masalah si Asmuna emang pun disalahkeun. Geus lain balik bae. Kumaha yang para ruyung lah mikiran bikang bae diuk lah. Makanya bewir doer masuk balaguan seseorang jadi pak boy. Ulah salaga hirup mah. Sia. Saomong nabe mah aing gitu ngomong gitu ka aing. Si seseorang diuk. Aing mah masalah bikang mah gampang hong. Bikang mah digombalan seutik BG. Lepak. Coba geser jalan. Bangsat amat sih orang atuh ngomong geser mah geser bae awas sih nalaing mah belalok ge. Sing naon ge? Dia ngomong naon? Semua undangan tak? Undangan di mana? Kantor polisi Kak, di RT. Ngomong kantor polisi di RT, anu bener nu mana sih Dan? Ada si geus ka nyahoan lomba. Lomba di RT. Heeh. Daftar gitu ta ka RT. Aya sih di dia teh ka dielan yang budak dari kara rumpul si Asmuna si Dina. Oh. Terus daftar gitu. Itu aing ke daftar. Kunaon? Jadi bisul. Pak. Bisul di hayangan. Iya, atuh kumaha deui. Ribut bae garandeng. Hah? Budak garandeng bae nyangka di dieu, ada. Wih. Eta tadi saha? Nenek hampir ngamuk.
Banyak aja di TV doang, nela lampir orang di dia ayah. Ayah di DG. Aduh, hampir tukang bakso. Baik kan. Nah, ini sih goblok. Tolong aja. Salah. Ngomong Mas. Salah Tong ya? Salah. Wah. RT mah di nyala apa yo? Aduh, bisa. RT mah di sao. Bisa Hong. Yang banyak juga. Wah, kalau kolam jore. Tolong. Ih, galau.